rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw safinatani atawa tabrakan opo para huroro fakada bataini maka iku kaya dabahroro wal malahani lan utawi nahodaroro karo kibaini iku kaya wong kang nunggang karone in kana talahum alamun anaya karone safinatani ikut tetap kadua malahan in kana bihi mamalun ajnamiun maka lamun anaya ikut tetap ing dalam safinatani apa harta kang bangsalian lazimakulan maka wajib ing saban-saban kang suwijing nispo domanihi apa saparo katempuhan anaya kulan in kana dalan lamun anaya safinatani li ajnabi ini kutetep kadoe kang bangsalian lazimakulan maka wajib ing saban-saban kang suwiji nisbu kimatihi maupa sabaro regane safinatan walau asopat lan lamun parak safinatun upa parahu ala gor kini ngatase kakerm jazatorohu meta'iha wa kawanang apa ngalungkeun banda-bandane sapina barang-barangnya sapina wa yajibulan wajib yatorhu li rojain najat raqib kena ngarep-ngarep ing kasalamatan raqib ayun toroha maka lamun ngalungakeun ya wong malagairihi hardalian wong bila idnin kalawan ora idin domina maka katempuhan ya si wong wa ila nakul bila idnin fala domina fala maka ora katempuhan ya wong. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang bersyukur ka Gusti Allah sabada urang libur sabulan leuwih hampir 2 bulan maka urang dina minggu ieu sakumaha rencana urang nu geus biasa minggu katilu setiap ba'da lebaran ngamimitian ngaji deui. Lembaran pertama urang mulayan deui ke ditutup deui bulan Rewah. Tak ngajina asal awal jeung akhir bae. Geus we cukup sakitu ke tengahna bolong ge masalah. Asal milu awal malaikat nyatet oh milu jeung terakhir beres geus. Rupa-rupa jelema aya nu rindu jasa kebelamat cenah ieu Kang Ngaji kebelamat Kang Ngaji rindu jasanya da aya ngaji. Sebab geus teu boga pagawean naon nya tani eueuh lahan ka pabrik geus teu ditarima kolot teuing dagang geus eueuh modal teu jeung tanaga lah sakena maningan ngaji rata-rata nu geus teu boga pagawean nanyakeun ngaji bagus teh geus sakitu ge geus hebat sakitu ge aya nu ngomong pan haju ngaji deui bae macam-macam asara kakara kamari cenah urang geus ngaji deui rupa-rupa. Nah ieu mah nu kumaha ge geus sabodo masing-masing nu penting urang ngamimitian ngemplongkeun hate sabada urang puasa kemudian tarawih macem-macem di jero bulan puasa dongeng aya nu tamat Quran 10 kali sabulan aya nu 7 aya nu 5 aya nu 3 geus hebat kabeh. Aya nu alhamdulillah jangan kula makan sakali bagus. Aya nu ngan dibulak balik bae da Quran.
dibacaan teu tamat teu malah neundeun ge kuari di mana boa aya deres ge masih neuleuh Quran keneh ngabolak-balik Quran teu pati nonton TV tapi beritanya nyaho bae berarti nonton teh gitu mah kabeneran dina poe Minggu ieu urang bertepatan jeung hari kemerdekaan non gitu ngaranna demokrasi 45 Agustus. Jadi poe ieu urang rayakeun sesuai jeung kacinta urang, karesep urang jeung kitu kaburuna urang. Aya nu di istana poe ieu teh, aya nu di lapangan bae, aya nu di kecamatan, aya nu di desa sarua mengenang kemerdekaan Republik Indonesia, hasil berjuang para pejuang baheula anu dibunuh, nu ditembak karena murtil memperjuangkeun bangsa jeung nagara. Gitulah pejuang-pejuang nu gugur di medan laga. Luar biasa nyana demi anak incuna supaya merdeka. Dikenang ku urang diproklamirkeun pada tahun 17 Agustus 45 sangsaka merah putih naik ka luhur ku ari ge sarua urang mah ngarayakeunana melalui doa. Urang ngadoa mudah-mudahan kolot urang sesepuh urang nu memperjuangkeun bangsa jeung nagara nu gugur harita dihampura sakabeh. Itu kene urang ngadoa mudah-mudahan nagara urang anu geus merdeka nuku urang geus dieusian kemerdekaanna salila setengah abad leuwih. Mudah-mudahan saralamet kabehan nu ngeusina jalaluju, nu ngeusina araradil, nu ngeusina bener-bener jang kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Nu ngabutuhkeun soal naon bae di jero negara Indonesia ngabutuhkeun pengurus, mudah-mudahan ngurusanana bener-bener lillahi ta'ala, teu kudu make embel-embel duit, teu kudu make embel-embel sogok, teu kudu make embel-embel pamere, bener-bener niatna lillahi. Ngan tah ngomong ngan jangan coba buktina nulillahi ta'ala ngurusan rakyat mana coba beungeut na jeung irungna hayang neuleuh aya ngan gula can manggih tapi nu jelas mah aya bae. Mudah-mudahan nu jujur supaya tambah jujur, nu adil supaya tambah adil, nu encan jujur jeung can adil supaya jujur jeung adil. Sehingga urang anu nyicingan nagara ngarasa tentrem, ngarasa tenang, ngarasa senang. Bejana bensin ge geus eueuh ku hari. Tuh kan mulai kan. Alhamdulillahirabbil asal ganti bae kepala negara beres bae, baju beda bae. Eta kekarak hiji. Kedua menjadi perubahan nilai duit, nilai uang. Nomor ketilu sistem perekonomian. Tapi per detik ieu urang can boga calon presiden. Muasi kereh di urusan jang mimpin urang pangodokan, urang ketos ya, urang lembur can aya nu muncul. Wallahu alam kadituna kumaha. Mantak urang tetep ngadoa bae. Embusan-embusan geus aya, embusan-embusan. Mawa ka dibejakeun. Mawa ka dibejakeun. ke, 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 lantaran aya kekhawatiran
lain lalagaan ieu mah meureun sepanjang Indonesia mencalon-calonkeun presiden kakarak ieu nu alot kakarak ayeuna ka tembong kabeneran jeung kabohonganana kanyahoan ku urang kanakalanana jeung kitu kanyahoan segala rupana nah ieu sagedeung deui bakal urang boga presiden anyar saha cenah kieu dirahasiakeun gane tenang we lananan urang mah pokona mah nu tatadina dagang atuh dagang deui nu tatadina tani atuh tani deui tatadina maling atuh maling deui biasa bae babalik ka pagawean urang masing-masing deuk saha bae nu jadi presiden enteng na ngomong mah kitu tapi ku urang bakal karasa sebab di negara mah kumaha presidenna kumaha nu nyekel negara sebab eta nu nyekel kendali supirna zaman Soeharto kitulah karasa ku urang begitu ganti zaman Gus Dur karasa cep bae tararis zaman Megawati panas deui ieu nyaho tiis jauh panas kaharep wallahu a'lam tah ieu urang menghadapi berbagai-bagai di negara urang dedengean anu pohara urang mah di urang nya puasa tarawih dahar tambah biasa 2 kali lantaran puasa jadi 4 kali persiapan jang isukna nya buka nya tas tarawih haju penting seetik dahar deui sahur deui dahar deui 4 kali mentak memeh puasa ditimbang awak aya 60 kilo barang mantas puasa 95 kilo sama meujeuna diakur jeung Mike Tyson ge diadukeun lintuh jadi kuduna mah hasil puasa teh nguruan tadina 60 jadi 40 eta puasa bener tadina 70 minimal jadi 60 ta eta puasa beneran tapi aya di Pasir Gadung aya keur memeh puasa 75 barang tas puasa kuari 35 ngan di rumah sakit kuari diimpus kene geus urang mah bersyukur mudah-mudahan puasa urang ditarima tarawih urang ditarima seluruh peribadahan urang ka sedekah-sedekahna ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bu dedeh di negara batur mah geus Mesir, geus Syria, tambah di Palestina. Beri berita-berita anu datang ka urang mah ditayangkeunana hanya sepihak. Lantaran nu boga sumber beritana Yahudi. Oh, berita-berita anu arah asli datang ka urang eueuh. Berita Mesir teu asli. Berita Syria teu asli, berita Palestina teu asli. Hese ayangna ngan berita nu asli. Kumaha nu sabenerna kajadian di Palestina asli urang teu nyaho. Lantaran sumber beritana urang teu sepihak. Ti Yahudi nu boga kitu satelitna gara-gara di urang dijual satelitna. Mantak teu nyaho berita nu asli. Berita Mesir kos kitu teu puguh kumaha juntrunganana, Syria teu nyaho juntrunganana kitu keneh, Palestina teu nyaho juntrunganana. Lantaran di Indonesia eueuh nu ditunggu berita keaslianana. Di dieulah karasa eueuhna Gus Dur. Baheula masalah kajadian bae. Kurang di Arab-Arab iraha ya Gus Dur muncul. Asalnya na ngomong bae cair. Nyaho aslina. Eueuh nyana urang bener-bener kehilangan saha nu ditunggu berita keaslianana kuari. Saha nu ditungguan kuari berita aslina eueuh. Urang nungguan NU milai NU na.
nungguan Muhammadiyah takabur, nungguan ti parpol kos karitu boro-boro nyaritakeun keaslian berita luar negeri, ngatur posisinya nage aing di mana riweuh. Disahayu kuari ilmuwan mana nu ku urang didengekeun ceritana nu asli nu urang percaya. Di organisasi mana, ti ilmuwan mana urang ngadengekeun di Indonesia mantak atuh geus we pa bisa-bisa berita teh kuari mah. Panyaho-nyaho, panteu-nyaho. Jadi ti urang jeung urang we ngobrol teh. Media geus disundatan, berita teh 20% dia buah aya buah benerna. 80% kabur. Klipisi atuh kitu keneh. Jelema nu ngarobrolna teu bisa dipercaya. Haji urang ieu kasaha coba bersandar jang berita hese. Ieu berita teh kumaha nu sapuguna geus kuari mah neuleuh di televisi bae kabeh kejadian Mesir, kejadian Syria, kejadian Palestina. Sedengkeun eta berita teh nu bogana Yahudi. Eta geus urang dibobodo. Nu kajahoan ku urang mah tuh kematian Palestina diberondong, dibom sekian ratus, sekian ribu. Berita Yahudi na nu paeh sabaraha teu nyaho urang. Apa nu paeh hiji-hiji acan mah nya perang nu paeh. Perang mah kajen nguku bage meureun 10 hiji mah aya bae, tapi berita sugan Yahudi ngagoler kabeh berita lah Palestina bae nu malalodar nu pararae. Yahudi nu paeh hiji-hiji acan. Perang Irak nu parae teh urang Irak bae, ai multi mana nu paeh. Hiji-hiji acan. Masa perang nu paeh di urang ge gelut memperjuangkeun limbah nu paeh aya. Eta sakitu limbah eta. Teu komo ieu badana bagi sabilillah. Di Palestina asal paeh seuri. Anakna paeh di Medan Laga, bapana ngadoa, Masya Allah mudah-mudahan kula nyusul. Coba eta. Nu berita ka urang mana coba? Nu careurikna bae nu ditayangkeun teh. Padahal di Palestina begitu paeh nyana seuri. Lebih duluan mereka dia langsung ke sorga. Aing macan puguh coba eta. Nyana geus boga tekad paeh sorga. Masya Allah karim. Eta teh sieun datang ka kuari. Diberitakeun orok-orok para raeh geus moal aya deui bakal neruskeun Palestina di mana horeng. Pemuda jeung pemudi beak dibom ka dituna geus moal aya nu ngalanjutkeun deui. Bohong. Kabohongan kumaha? Nu biasana tilok anakan ngadadak anakan. Nu biasa reuneuh hiji eta mah aya aturan 4 sakali ngalahir. Kakawasan Allah Subhanahu wa taala kumaha eta? Jih, kuari mah 2, 4 anakan teh ngajuru. Bahkan leuwih dahsyat deui di urang can kawin ge anakan. Eta leuwih dahsyat di urang mah, khariqul adat tah mah budak. Ngan nu di ditu mah sorga, nu di dieu mah jahanam tah mah tuh. Tuh, eta kamonesan Indonesia leuwih tibatan di Palestina. Palestina ona mah anakan aya bapaan. Di urang mah eueuh. Nges model da pokokna Indonesia mah. Mantak Amerika resepkeun model amat cek ini. Tuh. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Nya kuari berita ISIS. Luar biasa. Datang ke Murigak Bulu urang teh. Nah, ieu mah sakadar bae. ISIS eta adalah prajurit Osama bin Laden. Nu baheula memperjuangkeun Irak katangkep ku Amerika. Bawalah ke Amerika lantaran hebatnya sajelema ditembak teu daek paeh. Digodot teu paeh. Adu kekuatan diadukeun jeung Amerika 40 Amerika ngagoler kabeh. Hebat ya budak. Bawa ke Amerika, cuci otakna. Terus setrum dicuci, diisi lah. Lantaran kehebatan ilmuwan Amerika digodok, dicuci dalam jangka sabaraha tahun, berubahlah manehanana.
berarti kuari diusi bahwa di otak mate kudu aya khalifah. Berarti kudu beat. Nah, sahabat nu teu beat kanyana tembak. Bunuh. Lantaran geus pol jasa kos kituna dikencarkeun. Yeun lah organisasi Amerika teh ngaranna ISIS. Eta teh bahasa Inggris. Di urang mah lain ISIS ice ege. Jadi hampir sarua tah nulis ISIS. Tah dikaluarkeun bareat jelema nu barodo. Mulailah datang ka mujahidin. Mujahidin kita beat lantaran ieu teh endek yeun khalifah. Nyana. Loba ye endek yeun khalifah HTI, endek yeun khalifah wallahu alam, akur jeung teu nu jelas mah seperti gitulah. Tah, maka mujahidin dititah beat teu daek, nu teu daek dibunuh harita kana jeger-jeger tembak. Masya Allah. Lompatna ka Syria, datang ka kiai titah beat lantaran ieu teh memperjuangkeun agama. Nu zarah tembak lantaran ieu ngagungkeun nu geus paeh, musyrik ka Allah bae. Ujung-ujungna engke nu toab ge dibunuh, bahkan Baitullahna dirusak lantaran tita ibadat teh ka Allah. Ieu jelema geus mempertuhankeun Baitullah, tembak. Geus sabaraha puluh kiai nu ditembak. Yaman ditembak, Syria kiai ditembak, di Irak ditembak. Hebatna Amerika teh kos kitu teh yeun ISIS. Atuh sababaraha mujahidin geus katembak, mungkin ratusan. Resahlah di Timur Tengah. Cuman cek ahli politik, kok dimunculkeunna ketika Israel terdesak sih? Urang mah teu nyahokan berita teh ngan saukur Palestina bae anu terdesak. Iya hakikatna aslina mah Israel teh eleh. Terdesaklah Israel, dipunculkeunlah ISIS, kan model. Kos gitulah beruntun batur mah. Urang mah nata urusan perekonomian, perpolitikan, mun ieu ieu mun ieu kieu ieu main catur bae. Lamun ayeuna Jokowi nu menang menteri agama saha, menteri perekonomian saha, menteri geus ditata rancanganna. Lamun ayeuna Prabowo nu jadi saha nu jadi menteri, saha nu jadi eta lah. Ketika akur teu akur bakal ieu ganti eta kos kitu. Batur mah strategi perang. Nah, lamun Palestina terdesak moal dimunculkeun ISIS. Ketika Palestina ngadesak Israel dimunculkeunlah ISIS. Dunia resah. Geus lain ka Palestina deui lantaran mujahid teh ditembakan. Yaman geus aya 20 kiai. Di Syria geus aya 30 leuwih kiai. Di Jepang geus aya 18 mungkin 20 kiai. Nah, datanglah berita ka urang di Indonesia geus aya 2 titik ISIS. Nu bakal ditembakanana ieulah kiai nu sok pidato. Mulai hiji pudoli. Sak pudoli ngomong cenah mal berit mal ceramah dia. Sabaraha teh. Ceramah dageun teh target teh pokona tahu. Ieu geus sararese ku ari tah. Resah. Kiai resah. Mulai Abu Bakar Ba'asyir kok narima aya naon sih aneh. Karena kedatangan ISIS sedangkan kos kitu patut ISIS teh ditinjau dari segi membuat khalifahna. Urang satuju lantaran jangan gempur kafir, tapi lamun ditinjau bahwa ieu ISIS teh lain kafir anu dibunuhna endahan mujahid, kiai, ustad, dibrondong masyarakat nu teu dek beat paehan, mungkin geus ngarebu meureun. Resah kan urang ku ari. Tapi Allah Maha Kawasa, anehna asal manggih kafir ditembak di kunyana. Aya tentara Amerika pan babargan jeung nyana ISIS mah. Malik ka nyana, ieu ditembakan geus sabaraha ratus di sarua bae. Yahudi ditembak deui karena sedeugeun jalan kan gak hiji jeung Yahudi. Malik Yahudi ditembakkan, cak Amerika pan kieu amat ya. Wah, berapa ya urusan dia? Geus sarua.
Islam ditembakkan, kafir ditembakkan, sedangkan nyana lamun ditembak teu teurak. Dipencit kita teurak dipencit. Ieu kuari kesulitan. Maka larinya na ke Irak, digempurlah Irak ISIS-na ku Amerika. Di mana baik kuari aya ISIS digempur ku Amerika, buatan Amerika, kuari nu ngagempur Amerika. Sia mah cek Amerika teh nyieun-nyieun bae. Kita ke Amerika diembung, sedangkan senjata nu geus dikiriman ku Amerika loba jasa. Di awal ge kan geus kanyahoan ku ahli strategi mah tembak. Kiai deule kitu peluruna. Begitu dipeluru dia deule oh buatan Amerika berarti buatan Amerika. Geus kanyahoan ti awal ge ngan di kitu dirahasiakeun. Ku ari mah geus lain rahasia deui sebab tentara Amerika na paraeh. Bingung cek Amerika kudu jadi malik ieu. Bedana cenah ieu. Ka Amerika siap ngendek nembakan orang Amerika. Ulah cakeun ulah ka Amerika aing pararae. Aku ari ger digempuran ISIS. Kan Islam keneh nu anu hancur mah. Di Irak geus hancur deui berarti. Di mana aya ISIS digempur ku Amerika nu hancurna Islam deui. Nah ku ari keur meujeuna kos kararieu lah kaayaanana. Ieu ISIS pohara jasa. Cuman geus loba nu beunang katembak lah anak buah nama tinggal ieu nu aslina nu hese jasa di mana nyana aya ditembak di mana aya nyana dibom sedangkeun nyana babarenganna jeung Islam. Nah kuari keur eueuh di tangan di Syria eueuh di Palestina eueuh di Mesir eueuh keur kabeh ge di Baghdad ditembak dibom eueuh ternyata aya di Cikupa. Mantak sehingga ada itu Cikupa sih ada. Di Citra sehingga ada besi aya bom nyasar ka dieu. Geus ulah sok kuling ka Citra. Loba tukang jagong di dieu sing ade. Keur carita karamean dunia seperti eta ieu secara global mah seperti kos kitu. Palestina teh terus-terusan kuari dek ngahajar Israel. Lamun carita hawa nafsu mak geus tanggung. Ngan lain cerita hawa nafsu, cerita memperjuangkan. Kuari geus kadesek Israel teh aya. Ndu paehna ribuan sarua bae. Sedengkeun nya mah pan saeutik. Jadi kuari aya sisa-sisa ada saeutik aju salah letres deui. Salah letres tentara Yahudi teh dikiriman ku Amerika 20.000 ti Amerika, datang ka ditu umpung perang. Tentara Amerika salah letres deui sarua. Maha kawasa Allah. Saya orang menyeritakan maha kawasa Allah dikirim ti Amerika ke Israel datang ke itu embung perang. Ya kok mah coba ayo. Cak panglima Amerika terus dia dikirim ke itu tidak perang kurang embung. Panglima bae cenah turun ka dieu. Wari embungan perang. Nu mantak embung kunaon? Lantaran kadang-kadang aya prajurit datang secara gaib. Langsung nembakan kente ditembak kabeh saparo aya ngobrol jeung disingcieuna deuk kumaha teh stresna perang sia hayo sia neraka dihareupeun sia nyana kan bingung stres lah nu aya satu kadua boga senjata anu 2 kilometer leuwih bisa nembus ieu Palestina aneh 2 kilo. Gue tenang-tenang baik ya tentara Yahudi teh dihajar di jauh, cep, gue lepak. Coba, cek nu sejen ti pan ieu jauh amat. Ternyata diberitakan bahwa sejarak 2 kilometer lah ieu penembakna. Ji, enjana kekikian goler deui. Cek babaturan atuh inggung mah hayu. Stres, lumpat deui. Ji, teh batak salah letres kabeh. Mantak masya Allah di ditu mah stres ge perang di urang mah stres teh ditinggalkeun ku pemajikan stres sarua bae. Waalaikumsalam. Dari mana mas? Baru cedak kula ti anu kunaon ieu ka dieu manta cai kiai kunaon pamajikan kula milu mudik teu bebeja deui wah stres ku hari pamajikan anak milu mudik jeung batur tanpa bebeja ka salakina bodoh teu lalaki kos kitu. Pamajikan milu mudik jeung nu sejen kawin 3 sekaligus. Yo, peleran sama budak.
lo ayo jejerkeun pamajikan datang tah simana sia milu mudik jeung sa nyata aing tilu geus kawin deui tah geus stres kan pamajikanana dua stres salaki dan suami stres duanana macem-macem sebab stres. Nah iya sepanjang Ramadan kemudian Syawal urang mah ngeunah dahar ngeunah nginum ngeunah sare mudi ka Jawa Tengah Jawa Timur nu kaseberang balik deui ka dieu di batur mah keur mempertahankeun sejengkal tanah supaya ulah beunang ku Yahudi pararaeh anak incuna jol bae kamari tanpa diundang orang Palestina datang ka dieu pan model eta aja bangunna tenang we nyaritakeun perang ya perang mah biasa bae cenah syuhada yang telah gugur sudah duluan ke surga caknya yang di Indonesia mah yang menonton belum tentu ke surga je beneran sih yang ngomong ya tenang dek naon teh jadi orang Palestina ka dieu dititah ku guruna kesambaragat jadi boga guruna di Mesir boga guruna di Afrika boga guruna di Palestina di ditu nu guru kahiji Palestina kedua Mesir tilu Afrika kaopat aya di Indonesia kemudian masih kene aya deui di Yaman mantak engke nya bakal ka Yaman ka guruna deui nah ieu datang ka dieu titah nempo nyana ku guruna sarua diantarkan embung jangan mah kedatang ka dia sorangan balik sorangan wallahu alam Palestina apakah dekat pengodokan ya orang itu tahu misteri ya tamu wallahu alam atuh buahnya buah henteuna teu nyaho urang mana di mana cicingna di mana dumukna guruna ditanya saat teu ngamejakeun rahasia cek kan tuh engke bakal datang deui ka dieu ceukna kumaha diperintah ku guru urang teka Palestina tapi orang Palestina nu ka dieu aya naon di Palestina teh aya Libanon terkenallah Lubnan gunung Lubnan eta teu terlalu luhur didinya lah perkumpulan para aulia Allah sadunia setiap ayana naon kumpul nunggu perintah ti Gusti Allah numpetak perang Palestina kuari mun ku urang dijabarkeun loba keanehan-keanehan geus puguh bom-bom anu ditikrek-tikrekeun ku nu gaib berupa kuda lain hiji lain dua bom kapal gitu keneh nu diluncurkeun tanpa awak ditepak wae kitu ngaguli ragag bingungeun Yahudi aya deui ketika perang aya nu merehan bae korma jelema ti mana meureun datang aneh ketika perang kan lapar jol bae jelema lain make pakaian tentara make pakaian biasa mawa salipi kan salipi mah apa tuh teh urang saketi meureun teu mawa salipi ya enggak babagi korma deuk model atuh pada teh di Libanon mah di Palestina mah aneh dibabagi kunyana eta prajurit jeung tentara bingung jelema ti mana eta mawa korma muncul teu make pakaian tentara sedangkeun teu bisa asup orang asing maka dinya makanan ge sulit tapi nyana bisa ngababagi ke geus beres dibabagi caina sering saeutik di inuman kunyana ke eueuh deui deuk kumaha coba ieu mawa bener-bener bawa salipi ya mah Cameron gitu tah ya Allah ya Rabbi masalah kajen kuku mah ge mun lain urang saketi kajen kuku mah ge urang kadu merak eta atau kado hejo aneh kan anu di jero nu katutupan di terowongan eta teh kapan di barere kormana sapoe teh hiji jadi sabelah isuk-isuk sabelah deui jang sore di dalam bulan puasa jang buka setengah jang sahur setengah eta teh korma hiji geus dipersiapkeun sedengkeun cai makan eueuh cai mah teu dibere teu nginum makan hese kaanehanana ketika hendeuk nginum eta batu-batu kalaluar cai teu diberitakeun ya ka urang leg-leg Gus ya TV berita kos kitu aya teu eueuh ayo Gus ya leg-legan teh TV HP nu aya cangcut malulu puguh di HP mah
itu keadaan Palestina emang kumaha gitu. Masya Allah. Oh, ketika aya nu ngahalangan eta teh mobil tank baja, jadi jalan teu bisa keluar. Ketika tankna berubah, keluarnya dianggap geus pararae. Lantaran sabulaneun sedengkeun ieu geus 40 poe, begitu kalaluar kaget. Asli apa ririwa? Nah, begitu ditanya asli, kok bisa kuat seperti eta lah. Jadi di jero guha teh aya nu merean korma, aya nu merean cai. Keanehan Palestina emang kumaha montok buki dahsyat bae ngalawan ka Israel teh. Lantaran naon? Orenganan teu kudu aya nu mere, teu kudu usaha ketika Allah kitu deuk mere melalui batu, melalui orang asing dan lain sebagainya. Per detik ieu masih kos kitu. Cara ricing ke lapar jol bae jelema lain orang Palestina, orang luar. Mantak cena banget nama orang Indonesia. Beneran aing masih seru sih. Banget deh orang Indonesia. Rupa ada orang Indonesia, pakaian orang Indonesia, merean. Nah, mantak di Palestina di ditu terkenal orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal. Nah, orang Indonesia na orang mana? Teu nyaho ieu urang mana ieu urang Indonesia nu ngababagi korma nyana geus jauh nu bantah kayak urang Palestina ka dieu ge berarti kan teu sembarangan di ditu aya nu ngababagi korma beungeutna ieu kos urang Indonesia nyana ngobrol beureun di ditu. Oh minan ente di mana ente ternyata nyana teu bisa bahasa Arab saya mah ngaing meti kulon. Oh kulon ya berarti sana ieu mah baduy ngaing-ngaing kieu mah kan. Eueuh beritana seperti kieu eueuh beritana. Pernah aya nu merean roti segala rupa, sebelah sewang. Montak istimewa perang Palestina kuari paling dahsyat. Terus serangan-seranganna luar biasa. Berita ka urang hanya separuh berita. Ternyata di itu aya orang Indonesia loba. Di Palestina orang Indonesia loba keur mejeunang deuk nembak kieu toh cek mencerak aing nu nembakna si orang mana ulah ngomong atuh teu ngartieun bade itu Arab ieu Sunda ieu teh diantep kitu ayo geus tembak kena tembak kena geus beres bikin deui lep eueuh. Iya, kamodelan kepala perang Palestina seperti kieu. Nu matak Amerika kewalahan layeuna, senjata beak, tentara Israel ge beak dikirim ka ditu teu daek perang. Mentalnya na gencetan senjata, nu minta gencetan senjata kan Israel. Lain Palestina tertanda terdesak berarti. Iya, orang Palestina mah deuk menang deuk eleh perang terus bae kan. Pokona aing mah perang menang eleh perang terus. Hari Israel targetnya kan menang, orang Palestina lain, eleh menang perang terus. Mana hese mah kos kitu mah. Hese mah kos kitu batu. Aing mah urusan perang menang atau eleh, penting perang terus. Masya Allah dinasehatan ku Mesir, ku Syria dan lain sebagainya. Teu bisa. Dek milu perang hayu, henteu nonton. Lain lalagaan. Urang mah kuari berita teh anu dideuleuna nu parotongna, nu katembakna, teu nyaho di medan lagana kos kumaha sebab eta mah nu teu perang pan. Anu ditayangkeun mah nu teu perang atuh tah mah masyarakat leutik. Ye, cek otak urang ge kok geus kitu amat di medan lagana tuh coba sorot. Tayangkeun eueuh, nu disorot teh anu jelema hararees, nyusuan, atuh kos kitu mah ditayangkeun dadada tuh pasti paeh. Ditembak ku boro-boro ku senjata ku pepletokan tepai. Nu di medan laga ku sia tah tayangkeun. Eueuh pan teu ditayangkeun. Je, kader batak tara renang we. Model sagala ngaroko di Samsu. Menang di mana eta di Samsu? Lamun lain di Indonesia kan hese. Indonesia tuh kata ka ditu. Ente nyaho urang mana urang Indonesia da teu nyaho urang. Wallahu alam. Kos kitulah kejadian seputar perang Palestina. Mantak ke ulah kaget besing ke di dia anu dikirim ke Palestina. Ditunjuk ke kukulat. Berangkat sia.
ngan sasalaman we ka indung bapana nyaho teu balik deui bae geus pokona mah. Tapi loba ieu nu geus daftar. Geus kula siap ke GI. Sia berani amat hutang gede jasa. Aing bandingan perang bae lah ka ditu. Aya deui kula daftar cenah GI. Kula emang pemajikan derek cicing di imah. Maning perang bae guys ka ditu. Jadi motif nu perang teh ka urang macam-macam nu gede hutang ditinggalkeun ku pemajikan, anu bobogohan diputuskeun. Tah frustasi ngaranna teh mah. Tapi nu jelas loba keanehan-keanehan lah seputar perang Palestina per detik ieu. Bahkan loba Yahudi nu asup Islam. Ararane ieu mah. Muncul ISIS jang ngiruhkeun suasana tetep bae nyana endahan berbalik tembakan Yahudi. Ngan modelna ku ari mah saha bae ditembak. Jadi kan risi. Aya Islam tembak, aya Yahudi tembak, aya Amerika tembak. Ai sia maksudna naon ieu? Tembakan bae. Aya manuk tembak. Ai sia teu puguh maksud ieu. Ieu ISIS. Nah, di urang teh geus aya ISIS teh sarajan digembor-gemborkeun di Bandung ketika ceramah di masjid jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Jawa Tengah jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Surabaya jangan terpancing oleh isu ISIS. Belum tentu ada kumaha kapan Abu Bakar Basir geus menyatakan ada. Berarti kan aya. Nah, kuari keur digodog saha anu bakal bisa numpaskeun ieu ISIS nu geus aya di urang kuat jasa kayakinanana. Nah, mata kuari keur dipertimbangkeun andai kata Jokowi nu menang bisakah nyana numpaskeun ISIS. Seueur sia heran. Bangun teu percaya teh gitu. Andai kata Prabowo mampukah dia? Iyalah nu keur dipertimbangkeun terus. Jadi lain urusan kalah dan menang lantaran ieu pergolakan di Indonesia kahareup aya sababaraha anu ngarecokeun. Hiji kadua ieu bakal RRC milu di Indonesia. Lantaran Jokowi didukung oleh RRC berarti Cina mentek Cina 100% ngedukung Jokowi. Hiji-hiji acan Cina anu milih ka Prabowo. Di dieulah ditilihat cek ahli politik kok jadi kieu cilaka ieu bakal kaharep keur digodog lah kuari. Tenang, kalem heula. Kalem. Emang kieu milu atuh aing mah milu di ditu di sawah. Itu penting nu mamana ge kuari bakal beat lantaran kahareupna pohara. Urang mah sakadar memperpanjang kontrak Amerika lah dan lain sebagainya lain eta. Tetapi kahareup geus kanyahoan bakal loba gerakan-gerakan saha nu bakal mampu. Sebab ieu peperangan berlanjut di ditu. Lamun terus di ditu milu Mesir milu, Syria milu ka Palestina, Turki milu. Didinyalah bakal milu sababarahan negara di antarana Indonesia ge luar biasa kan ka Palestina bakal milu. Nah ieu saha ke anu menjembatani manta kuari nu boga pencak gara siapkeun pencakna jang naon kiai jang ka Palestina lain ngeupuhan bapa bae minimal malah rame ya urusan negara urang menceritakeun negara seperti gitulah encan perpolitikan perekonomianana perbudayaanana lamun urang nyaritakeun Inggris perang teh kan butuh biaya. Israel ngebom Palestina butuh biaya sabaraha hiji bom biayana meuli bom ti mana tah eta teh anu ngabiayaan urang ketika urang belanja di Lipo kan eta teh boga Bill Clinton. Didinyalah dana dicokot per benda sabaraha persen dibawalah ke Amerika pakai ngebiayaan Israel. Nu dibunuhna Islam Palestina nu ngabiayaan anak urang. Ayo sia lebaran kamari kan baralanja. Indomat teh teu kebunga umat Amerika, 2 sekawan Amerika kula pernah dicaritakeun. Ka mana-mana kuari per satu benda aya jatah lah
Jang 2 hiji kristenisasi pembuatan gereja di Indonesia, nomor kedua di samping pabrik-pabrik eta Indomat, nomor kedua dana tersebut dikirimlah ke Amerika untuk membiayai Palestina, untuk biayai Israel. Orang mereka bulu kan lamun kos gitu. Satu sisi orang butuh balanja ka Indomat, satu sisi orang di jerona kos gitu. Baheula mah aja pabrik-pabrik ya ikat, ya engsel, ya anu eta teh pan geus kanyahokeun. Di jerona teh ya aya dana untuk kristenisasi. Nu digawena orang Islam. Jago bahada ya tuh. Memang kos gitulah perputaran perekonomian jeung perpolitikan. Pantak kuari anu paling ditinjau anu teu pula pilu. Sanu teu pula pilu? Salap. Di Irak aya salapi, di Palestina aya salapi, di Mekah sanajan Wahabi ge aya salapi nu baheula mah Said Maliki terkenal ku ari ku putrana Said Abdullah. Kemudian di unggal negara salapi teh aya bae. Nah, paling loba salapi teh di Indonesia. Di Indonesia membuah pahara jasa. Di Irak aya tapi terlalu loba. Di Palestina sanagara Palestina aya hiji doang salapi. Pondok pesantren salapi ngan hiji. Nu lain-lain formal pendidikan non modern di Syria di non Yordania. Di Yordania nu sakitu deukeut jasa tah. Ka Palestina teh deukeut, kemudian negara kelahiran para nabi. Neangan nu salapi hese. Neangan nu salapi teh hese. Kula nanyakeun teu nyartieun, kula nanyakeun sababaraha nu ditanya, ayalah nu paham. Aya ge hiji dua doang, leutik di sisi. Saeutik. Etalah cerita salapi ini menjamur mah di Indonesia doang. Mantap ketegeran Indonesia luar biasa. Negara lain mah dijajah ku Amerika. 1 tahun 2 tahun berubah. Urang dijajah ku Belanda baheula 3 abad. Ditambah ku Inggris, ditambah ku Jepang. Tetep bae mau kaneron bae. Terubah. Urang kulon atuh biasa bae. Kulon kos gitu. Urang Tangerang kos kieu bae. Urang Garut kos gitu bae. Eta dek ngebalikeun budaya pang babari-babarina, tapi di Indonesia mah hese. Hese orang Indonesia mah. Bangun huae. Tapi nya mah kos sireum, cek urang Bandung teh mah sireum ge katincek mangegel. Eta teh pribahasa ulah kieu sireum katincek atuh paeh. Ulah kitu. Teu bahasa teman-teman lain pribahasa. Tuh sireum ge katincek-tincek teh mah ngegel. Eta teh bahasa priangan. Mandak orang Indonesia mah sanajan huae ye we gelut batu hayu bae dek eleh dek menang boro-boro agama di Indonesia mah awewe be digelutan perebut awewe segala penteu etis eta kos kitu di mana mah eueuh di Indonesia doang mending mun diperebutkeun geulis henteu deui nya nyungir Nah iya seputar orang bulan puasa kejadian seperti kos itu masih berlanjut. Tinggal orang nonton anu bohonganana, nu semina, nu semuna, asli nama tetep hese. Hiji jelema nu ngajelaskeun tentang nu asli. Berita nu asli, urang teh haus sayang berita asli na kumaha. Bagdad kumaha keaslianana ku ari teh Jawa setelah teh Gus Dur kabehan. Di Indonesia kehilangan. Naon sebab sumber berita asli nu. Sabodo teuing nu penting mah urang kurai mulayan urang tadarru babalik ka Gusti Allah melalui pengajian. Urang cas deui pemikiran urang supaya gairah ibadah urang leuwih mantep, gairah urang leuwih prima, keyakinan urang beuki mantap. Urang mun geus boga yakin ka Allah teu sieun ku lapar, teu sieun ku panas, teu sieun ku situasi jeung kondisi kumaha bae. Hiji bae Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang keur nyaritakeun masalah kewajiban bayar diat. Kercarita urusan diat ayaan bila qasdin
dua unsur ribut henteu aya maksud ribut hiji nomor kedua aya anu boga maksud ngaduanana nomor katilu nu boga maksud dengan sahiji nu hiji boga maksud ribut ngabunuh nu hiji mah henteu geus dicaritakeun kamari hiji-hijina mun kuari diulang saurang-saurang lamun nu bisa balik anu henteu bisa teu balik asana di dieu teu bisa kabehan sedengkeun nu teu balik kudu dibere dahar atuh nyanguna sabaraha kintal maning geus bae ulah-ulangan baralik bae kabehan riweuh urusan ai baheula guru sekolah SD coba kali-kalian anu bisa balik nu teu bisa ulangan deui kan kos kitu tah ngeunah geus kula paling ti heula ngacung garep ngarasa hebat jasa ya hiji kali hiji dua kali hiji dua bisa balik geus sapira kali kalian hiji atuh orok ge bisa henteu mah milihna nu babari bae nyanyi kula panggan ti heula balik kabeh ti heula balikna kitu maksudna geus bae nu babari Garuda Pancasila beres balik ulang hese guys. Tah ieu lamun saurang-saurang ditanya nu bisa balik nu teu bisa, asa teu bisa kabeh. Ngarendong bae burung di dieu. Masyaallah. Nah, di mana-mana ribut dua unsur manusia. Silih tikam, silih bacok, kemudian manehanana kituna teh henteu boga maksud kayaning buta dua nana atawa gopil dua nana atau tipeting ribut pararaeh kabeh. Na ye pala akilatin kullu nisbidiatin mukhaffafa. Geus beres. Ieu mah carita nu kamari. Munduan nana boga maksud tetep panis puha saparona mugolazo diat mugolazo diat dua diat mugolazo diat mukhafafa atau salah saurang boga maksud saurang boga maksud nu hiji mah henteu palikullin hukmuhu saban-saban hiji ngabogaan hukum tergantung kumahan niatanana kuari mah ieu permasalahanana sapinatani dua perahu tabrakan di laut teu kudu dicaritakeun lautna nya parahu mah pasti di laut nya parahu di jalan raya tah mah kos babadean bae naon sababna sia jalan kereta api lamun pas aya jalan mobil kudu aya tutup ngingong gitu di Garut mah gitu pan loba Garut kereta api asal dikliwat bae ditutup kan jalan raya babadean naon sebabna macem-macem tah jawaban aya hiji sebabna lamun teu ditutup nyana mengkol ka dieu sia aya bae teh jelema deui jadi besi mengkol ditutup rupa-rupa. Nah iya mah aya dua perahu kemudian tabrakan dua perahu di laut istadama sapinatan dua nana wa guru kota kaker tah eta fakada bataini hukum sarua jeung kendaraan persis kos tadi tiheula Zaid jeung Umar pada naik kuda kemudian ribut paeh ki Zaid berikut kudana ki Umar paeh berikut kudana nah ieu ge parahuna kakerem kabeh persis kos dua kuda tadi atau onta tadi wal malani tukang ngendalikeun parahu kapal ngaranna nahoda lamun kitu kapal udara ngaranna pilot
lamun kereta api ngaranna masinis, lamun sado ngaranna kusir, lamun mobil driver supir ngaranna kos kitu teh. Mun sapeda mah ngaranna ke tukang ojek dong, motor ojek sarua. Nah itu bang, tapi lamun parahu kapal mah nahoda sarua lah. Malahani sih menang nyokotina milun ay milun asin uyah lantaran cai laut cai laut eta asin rasana kos uyah, maka jelema nu ngendalikeun parahu atawa kapal disebut malah sebab loba ulin dinu asin nahoda ngaranna. Nakuari malahani karoki baini dua jelema anu ngendalikeun parahu percis kos numpak kuda atau numpak onta bain kana talahuma lamun memang parahuna nu nyana berikut jeung nyana jeung parahuna nu nyana kabeh artina parahuna ge nu nyana ieu ge sarua bae tadi sakumaha Zaid jeung Umar ribut naik kuda parae kabeh percis kos tadi bae nisbudiat maksudna. Budian pain kana fihi mamalun ajnabiyun lazima kulanis podomani mun bae dina parahu teh aya harta nu sejen lazima wajib kasaban sahiji sebagena hodana kudu mayarnis podomani saparo katempuhanana katempuhannya na beusi aya penumpang mun aya penumpang milu rusak hartana kakerem bayar sepalo doman. Wa in kanata lamun parahuna duanana li ajnabin nu batur lazima kulanis pukimatihima wajib saban saiji mayar harga dua parahu. Zaid ngendalikeun parahu ku parahuna lain nu ki Zaid nu ki Khalid ki Umar ge jadi nahoda kapal atawa parahu ieu lain anu ki Umar anu ki Bakar nu batur tabrakan kakerem kabeh. Nah ieu wajib bayar saparo. Sahana nu wajib atuh akilahna asobahna. Walau asobat sapinatun ala gorkin lamun parahu kakeng oleng datang ke tengah laut kapal oleng ka ieu teh ya untuk menyelamatkan nyawa maka ditinjaulah ku nahodana besi berat teuing ieu babawaanana maka jang nyalametkeun roh nyawa manusia benang ieu barang-barang babawaan dipiceunan ka laut dialung-alungkeun ka laut untuk menyelamatkan roh yakni nyawa. Mentak walau asopat andai kata sapinatun hampir terkerem ala gorkin oleng lah gede ombak jaza torhumata ya menang dibalang-balangkeun bahkan wajibul lirujaina jati rokib wajib ngabalangkeunana untuk menyelamatkan penumpang. Jadi penumpang teh wajib diselamatkan walaupun banda-banda harta-harta dibalang-balangkeun ka laut. Masya Allah. Kumaha lamun datang ngabalangkeun harta batur bae tanpa izin nu bodak mau bogana. Parahu oleng atau kapal oleng ieu can bebejakan nu bogana geus dibalang-balangkeun bae dominahu katempuhan. Tetap kudu bebeja ieu barang nusa atau seluruh para penumpang karena kapal ini kitu oleng maka mohon dengan sangat kira-kira kalau banda-banda harta-harta barang-barang ini untuk menyelamatkan nyawa kita dibuang ke laut setuju barang namun cakena tidak setuju emang kenapa biar mati semua salah tuh gitu. Wa ila bala lamun manehna aya izin bila izin tadi mah katempuhan mun izin teu katempuhan datang dibalang-balangkeun bae tanpa izin katempuhan lamun geus aya izin teu katempuhan aya Kangjeng Nabi Yunus ya
Kanjeng Nabi Yunus lahir di Irak. Nyana dakwah dibohongkeun ku kaumna. Hawa nafsu lompatlah nyana ka Yordan. Didinya lompat manehanana, begitu lompat melalui kapal. Eta lah teu meunang ku hawa nafsu nabi mah. Datang ke kapal keur tenang-tenangnya nama kalem bae cek lah ayeuna lompat lantaran kaum nu milu hiji-hiji acan ka aing. Guys, ngadoanya na Gusti los tah siksa abek. Nyanana naik kapal oleng. Ya, sakangnya Nabi urus kabehan paeh. Tapi ternyata lain cek nahoda. Ini mah setelah barang-barang dibuang ke laut, ini tetap begini harus ada orang yang harus dilempar ke laut. Caranya cak penumpang kabeh carana diundi. Ieu mah kudu sadar bae nu kena undian kudu dibalangkeun. Tenang bae Kangjeng Nabi Yunus barang pajar moal ka undi nya. Dikoclok Yunus. Aing dah mah. Koclok kedua kali. Kocok saksian ku kabehan oleng pan kapal. Plak. Yunus. Aing deui bae. Katilu kali. Kocok. Yunus. Nyana. Enggeus saya dibalangkeun ka laut. Balangkeun ku abeh. Untuk menyelamatkan nyawa nu aya di kapal nyana dibalang. Balangkeun ka laut cak Allah, hai lauk nun. Hamba aing nu aya di perahu deuk dibalangkeun. Legleg ku sia lecet siapa yang disiksa. Ulah lecet tiga-tiga acan. Oh cak lauk nun siap. Kekuasaan Allah. Begitu dibalangkeun blok lob disangga ku sungut lauk nun blek. Cak Kangjeng Nabi Nuh aing di mana ieu? Ieu jalain laut. Barang di deuleu ieu mah ansang laut ya lauk ieu mah. Ieu mah hate lauk ieu mah. Ieu mah di jero lauk beneran. Oh bener lantaran sok muka kenutup deui. Aing di jero lauk. Ngapan di jero lauk? Engap ngadoa ka Gusti Allah etalah babaca adalah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin ke di bab itu ke bakal diceritakeun ke diijazahkeun ka kula mun teu kaburu pareh nu kolot mah ieu aye menang 40 poe langsung Kangjeng Nabi Yunus dilahirkeun. Sak Allah, hai nun, gerak keluarkan hamba aing. Awas, temenang lecet setik-etik aja. Keluarkan puroso di Nenawa, balik deh ke Irak. Nenawa teh Irak. Langsungnya lagi sakumaha orok nu kakalak dilahirkeun we. Bentar. Oh, aya di sisi. Tangke dongeng panjang na mangke ngan ieu keur carita oleng na kapal yang nyalametkeun kitu penumpang barang-barang dialungkeun asal aya izin mun teu izin ketempuhan nya kemudian bahkan jelema ge kepada Kangjeng Nabi Yunus geus aya kudu da kitu dibalangkeun bae masyaallah walau qala alqi wallahu a'lam.